yang Bukan acok-acokan. nah Abang Robihnya. Robi Terus apa ngentanya? Terus saya kira-kira mah Kang Heri selepet ya itu. duka itu ya rada banten. Hah? Saha? Cobi sahan. Saha bisa sok. Saha? Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penginten taktosna singguring sareng Akang Asep ieu di paling tengahnya. Oge aya Kang Heri. Mungkin kakak ucing taktosna penginten untuk kumaha dina wengi ieu biasa nyarengan pamirsa TV di Bumina Sewang-sewang. Taktosna masih dina acara angin peuting. Ari angin peuting teh ngematakna heriwir so kadang-kadang guring ka kana bulu-bulu gitu. Tatos panginten wargi sadayana sim kuring teh ieu teh nuju aya di kawasan naon namanya teh Lanean Girang. Anu sakumaha panginten ieu teh pami katawis. Ieu teh nuju aya pembangunan nyaeta Citarum Harum pami kalapat mah pembangunan Cisangguy. Nah, numutkeun informasi ya Kang Asep. Ieu teh saur warga mah kapungkurna teh ieu teh makam ageng tapi danga kaina teh sampaikeun ka di ruk digali kanggo nya jalur akses Cisangkuy teh ya. Nah, kalarasan panginten warga KTV bidang ieu singkuring kalarasan disarangan ku Kang Asep insyaallah panginten baris masihan naon teh ngauningakeun Yang ayana makhluk dia teh makhluk gaib. lah itu panginten. Nah ayeuna satacan panginten dilajeng urang cobi tarosela ka warga setempat kalasan kan saya di Panggar tiasa kapayeun Kang. Ayo Kang mangga. Nah Kang balik Kang. Ieu teh sareng Akang Kang Dawo asli turun warga di dieu asli Landean Girang. asli Landean Girang Diagengkeun di Tirta Sepuh di Landean di Landean Girang Di kecamatan apa? Kang nah pantas sepuh Kang janten abdi teh yang tumaros memang leres itu kapungkuran teh makam agung Makam laras pisan. makam agung Di eta aya sababaran di pemakaman di makam manuka Gusti Walungan dieu. Milik warga masyarakat Landean Girang. Atuh paling dieuna aya Sukamenak, Cibaduyut, sareng Margahayu. Upami kaluhurna gitu aya pemakaman keluarga di Bogor sareng di Sukajadi. Ieu paling dieuna oge sama pemakaman namun ieu mah pemakam pas ieu larasan di teh pemakaman cuman makam. Jadi mah cuman makam keluarga. ieu teh anu dicalik anu abdi ngagadeg teh ieu teh Makam keluarga. Jadi kan aja paling aya kakak dia, kakak gua, kakak sebagai pemakaman keluarga. Dan itu makam agung lah, makam agung berarti leres jangan ya. Oh saurna oge di dieu teh aya tangkal anu teh tiasa di ieu nya teh tiasa dialihkeun di ieu di naon dirabut teh di rabutnya. Mun teu payun mah kantos, namun barang bukti sejarah sepuh, alhamdulillah. Tah panginten Kang Asep tiasa kapaeun Kang Asep cek Kang Asep panginten anu diraoskeun ku Kang Asep Kang Aura atanapi aya tos katawis gitu dah dina ieu tempat sapertos kumaha aura nu karaos ku Kang Asep. Pokoknya tadi mah ieu anu monar manir ieu anu rambut panjang ya ti tadi oge teu biasa leupas. Nah, ditaros oge naon maksud sareng tujuanana ayeuna monar intina mah panginten hoyong lebat. Da abdi mah teu peryogi ku nu rambut panjang harusna mah naon-naon percuma. Anu hoyong mah kitu anu isra mah karukun asli di dieu. Karukun asli. Mohon karukun asli hoyong Supaya hoyong kumaha mohon. Kumaha Janten ampun palunting sim kuring teh sareng reng-rengan teh sanes bade ngaganggu nya. Cuman hoyong berinteraksi insyaallah panginten mungkin baris aya mediator janten supaya tiasa berinteraksi. Ai Kang Asep mah Kang Heri raos tiasa ninggal. Tiasa ngara ai abdi mah kan
disebutnya teh naon bobol Bobol tamu. gitu Tamu. janten. Nah, aku aya Kang Asep. Tamu. Nah, gitu. Aku aya Kang Asep panginten mudah-mudahan atuh mungkin biasa naon teh silaturahmi biasa berinteraksi sareng makhluk gaib anu aya di. Biasa kenalan atau kumaha gitunya. Tapi kampung urang teh memang imah makam unggul. Nah, salami aya pembangunan ieu Kang. Kantos ya Kang dina wangi-wangi ngadangu hal-hal anu tidak masuk akal di luar nalar gitu ya. Alhamdulillah aku abdi pribadi mah casan gitu nya. Heeh. Kemudian abdi mah kan kita mah di pasihan naon saur urang kalian mah cipraka tapi cipraka abdi mah casan pernah nguping, casan pernah Enggak, amit-amit tinggi loh ini kalau temennya. Nah, casan pangitan karunyaeun ka abdi. Abdi kan berangan gitu. berangan. Kami di pasihan ninggal wah mau biasa jaga alat we. Pami berangan gampil. Kantung Kemana? ketingan. Nah, insal. Berarti salami aya pembangunan dieu atanapi penggusuran makam anu seueurna di dieu, kirang langkung aya sabaraha puluh anu di dieu dialihkeun. Langkung lah karena 100-an mah. Langkung kana 100-an. Mah dasana sabara maka mah di Margahayu ge seueur, di Sukamana ge seueur, Cibaruyut seueur. Bahkan Cibaruyut oge pinu alihan kagusuran proyek di ditu nage alih di ka dieu di dieu di kagusur deui gitu. Itu kadua janten repot Jantan benernya. seueur gitu dia. Itu na upami dia etang total lama pirang paos lah habis teh gitu. Antara sama 100 malah. Langkung langkung. Tapi dungin tengah kaina alhamdulillah teu nguping suanten-suanten anu aneh-aneh. Anu nangis gitu kan cenah. Tadi seperti tadi akang anu orang dia ya aya cenah. Saya nu nangis. Oh, sok Eta anu ge nangis. Osok aya gitu, tapi kan maksudnya mah anu sebenarnya aya anu sobat acara nu leupeut ini. Leupeut gini, anu geus kapak katanya. Osok aya gitu. Aya. Oh, aya nu kasurupan. Aya. Oh, aya nu kasurupan oge di dieu. Wae gitu, kasurupan anu leupeut ini mah sok aya wae gitu. Aya mah anu nguping suantan nguping sok aya wae. Namun kan teu sadayana jalmi dah kaluping gitu. Coba jalmi-jalmi anu ditartoskeun biasa gitu gitu kan gitu. Dan numutkeun namanya saurus Kang kantos aya nu nonton nguping aya nu nangis. Nah, numutkeun Kang Usep ya. Nu nangis eta teh sapertos kumaha tah wujudna atanapi makhluk naon gitu teh. Upami nu nangis mah biasana istri, anu rambut panjang. Kadang-kadang anu nu kanyinyian teh bumi anjeunna bumi teh terus digusur, kausir, nah namanya anjeunna nyeri hate teh. Nah ieu timah kuring nepi ka digusur kieu. Cik atuh di mana pangampatkeun kuring teh keur mah teh sampurna. Katame-tame digusur. Kada ka mana atuh nyirurukna. Enak culang cileung, aya bade kana tangka kai pantos gaduh tos aya anu saeusian. Manya bade nanti ngancik di kanu hirup itu mungkin karena diusir Lain-lain aja. mohon tasana alam tanyana nyukun yang sampurna Tah, urang kesarangan pangintennya sampurnakeun anu teu sampurna teh mudah-mudahan ting sampurna anu teh. amin. Kukitan panginten Akang tadi Akang sanami teh? Kang Dao. Kang Dao. Atur nuhun penerangan anu coba diberikan ku Kang Dao. Kang Usep panginten langsung dipayung atanapi urang nyobian ngider heula atanapi langsung ngalangkungan mediator supaya tiasa mediasi. Pami langsung saya mah ngalangkungan heula sakedap di teknis heula paling manana tahu upami nu kieu mah teu tiasa ditaraga gitu upami ditaraga mah dilepetna awon gitu. Begitu panginten pamirsa KTV tangtosna urang cobi ngalih pokona tonton teras urang ngalihna pangintennya. Mohon mangga. Ayo mangga. Panginten ayeuna teh nuju ngalih-ngalih lokasi. Saurang nu katalus di paling teh tangkal aya tangkal Asam paling di itu. Asam. Teh seueur makhluk nama. Anu badagong nama. Anu rambut panjang sakieu. Kita istri Istri pada gong kumaha. jantan mun mana hayang lebat. Hari abdi mah sana
teu peryogi istri mah teh anu aslina anu lingi di dieu lah sami sepuhna. Nah, teu patos ieu teuing teu patos nya teu ngarespon, tadi ge mangga teh teuing. Mung cinta ieu mah ya anu kekewen mah nu ieu mah nu mana? Anu rambut panjang mah yang lebat. Nyikun-kun. Mon, disebat kunti sanes. Oh, sanes. Ieu mah sane jangan kumaha makhluk anu sampurna. Sampurna we. Jadi kunti mah pantang molongo ieu na. Nya. Tongongna mah henteu, ieu mah henteu. Anu kata wis ku Kang Usep mengangerak sukana rasukan Bodas. bodas Bodas mohon, bodasan. tapi teu molongo gitu. Mana henteu da henteu. Mung hoyong ngatingal raraina mah da katutupan ku ramut. Sakieu da semat mana petuangan. Petuangan. Itu anu teu sampurna. Mohon teu sampurna. Malahan urang kali alep ge aya. Murang kali alit oge. Mohon aya seueur. Sami-sami kieu lah. Pan sabaraha tahunan tanten pami eta mah kana 5 tahunan lah. Seueur sarasa mah eta ya. Iya paminu anu kata wis ku Kang Usep teh ya nanti teh nuju seueur gitu. Seueur eta ya. Di dieu teh. Mohon ngiringan kumpul kumpul teh mah. Panjenengan ka hoyong sampurnakeun. Kira kita maksudnya Mohon mangga. mudah-mudahan nya itu marakayangan teh marakayangan katanya. Kang Usep tapi orang kali deui atau napi orang cobian mah lebetkeun mediator biasa mediasi. Urang kali heula kapal kieu urang tinggal Surabaya paling ditu. Nah, raras itu teh langkung energi langkung teh ieu. Ya. Nah, upami sami nya panginten urang ka mediatorkeun sakedap. Pada seraos. Ayo tuh mangga. Mangga. Daya maksud naon ya. Daya. Masih daya naon daya. Daya. Itu kan. Daya bade ngaganggu terus ampun baru. Harus nanti sang rendengan asli yang cukup ujung hanya mengingat dari cerian tengah mata gelang Citarum kapal ini itu nak dirasa
Usep ini. Soalnya katalisnya kan Kang Usep menuju berinteraksi anu katalis Kang Usep makhluk aksana sekolah Sumana. Nya mah nu kalinya anu aslina janten Aslina. mau hideung lodaya. Sesepuh. Mau sesepuhna. Cuman wujudna mau hideung Mau hideung. lodaya. Mau lodaya. Rayina kita nu ada galak mah rayina. Masalah tadi dia nah cenah make wani-wani mincak daerah kula hapunten nu kasuhun sate acana ge abi tos widi. Majah giga bro punten. Di mana anjeun asal masana abi sareng kru lingihan ti Cangkuang. Saes di mana-mana. Manya terang anu di cirian dina tenggakna. Cangkuang, anu ti Jalupang. Ieu teras lima dirasa manya teu uninga kanu ngalingihan Citarum sareng ti Sangkuy teh semah hayang Raden Kalung. Upami anjeunna teu terang kana eta berarti anjeunna bohong. Sanes asli nu ngalingihan di dieu. Nah, upami ngalingihan di dieu di mana-mana kuninga lah karena sagarupina kanggo panglingihanana kanggo gempanganana di makam Cangkuang di paling kidul. Berarti bagian lagi tangkosta panginten Kang Usep lemeh parantos berinteraksi sareng anu wujudna nyaeta mau hideung mau lodaya. Sabarajina eta mah gagah mah. Tapi bener panginten Kang Usep sareng Kang Heri tangkosna kanggo pembuktosan ke urang cobian nganggo mediator supaya tiasa mediasi berinteraksi sareng urang-urang. Baik tah. Kita panginten urang lagi deui katobat anu pagi ditu panginten. No paling kalera saraos nya. Ayo mangga. Tah panginten Kang Usep ayeuna urang parantos aya di lokasi nu ngawitan tadi. Nah, supaya nanti jantan aya fitnah tanapi timuru begitu nya. Urang coba buktoskeun urang cobian nganggo nyaeta nu disebatna mediator. Alasan panginten aya anu kersaeun sangeumeun urang panggil we panginten. Mangga masuk mangga. Kang Heri coba dipanggil. Kang. Ayo Kang, mangga kabut. Kali ini Kang. Cobi akang halami teh Kang. Kang Deni kerasa jantung mediator. Lagi panginten. Kang Usep Siap. langsung bae panginten. Mohon mangga. Kang cobian. Hanya dijabah kalau kagungan orang nyana aslina mah mau lingihan di dia orang teu parubungan Mohon biasa berinteraksi ya. kami karos langsung kami henteu nolak nya.
Sampurasun. Assalamualaikum. Wasta. Status sangat yang punten kayak kuninga di dia punten Pantangan kasuhun. Jadi cukup sadayana pas ngaganggu pun para pengalaman kemarin. Punten satraka. Tadi atau kemauan akhir pangasa. Tapi abdi teh hayang uninga gitu. Hayang uninga gitu. Uninga saha-saha. Ku ayana penggusuran atau napi pembangunan sebatna Cisangku teh ya. Saurna kan sahur nomodkeun warga mah ieu teh kapungkurna teh nyaeta makam teh ya. Itu tah. Tapi pangitu satacana kuring baris nyuunkeun widi teh bade tumaros nyuunkeun hayang uninga gitu masa teh saha. nah kunaon tah alim nyebatkeun Harus nyebatkeun. kena kunaon sok geus sawe supados uninga anu teu terang jantan uninga gitu kayak muhun supados upami ieu kan urang teh tiasa nuntunan ku doa yang saha itu Kang Usep anu pertawis ku Kang Usep anu lebet kasih akan dia ieu sosokna seperti apa? Ya mas sanes anu tadinya sanes anu cakuang hideung sanes. sanes ieu mah sanes Sanes ieu mah anu sanes tadi. Tadi mah nu ka abdi itu anu hideung. Nu hideung anu tadi. Mohon tadi anu ngegabrug nyerang serang maksudna hoyong Uning. mohon hoyong uninga. Perintah Nah maksud tujuan silah-silah mohon gitu kan. silaturahmi. Sanes ieu mah aya ti mana ya nu Kami katawis masih kene ti wilayah pada dia kene. Dan duka uningan jenengan saha-saha nama ya teu masih terang gitu. Cobi manawi tiasa dikasihan uninga kemudian kanggo jenengan saha gitu. Saha puas lah teh pangares pangitan tayang karuhun si biasa dopami sanes ya pangitan berang ayam jangkung bukan wacok-wacokan nah abang robihnya Robi terus apa ngintanya saya kira-kira mah Bang Heri sileupet teh ya itu duka itu ya rada banten hah saha Cobi saha sabi saha sok saha tok saha saha nami teh saha namina Alim sabar alami di dieu kami Alim pangitan tiasa di terus oh selami terus lami. tahun sabar alami di kami di dieu tos sabar sabar alami ratus di. tahun itu 5 tahun. oh enggak 5 tahun kene Enggak, nya 5 kene, tahun lima nya tahun. 5 tahun kawitna di mana kawitna tah Jauh oh 3 rot. oh tapi umara pengen kan kapal dia tanya Bawa ka dieu. oh 3 Garut kacana ka dieu ngadon makam di dia kumaha oh nyata nu seueuran di dia teh masih kayak mantannya Oh, nya. udalikeun anu ti itu ka dieu pengen bolak-balik Nya, awatos pengen Awatosnya. cobi di kaluarkeun Kang sampurnakeun cobi di sampurnakeun nya di saya sok kayak merengkel gitu
Istighfar. Istighfar. Cai. Istighfar. Istighfar. Cai nu tadi. Cai. Istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Ingatlah, Pak. Leles. Sok. Leles. Istighfar. Kang, sadar Kang? Kang Denny? Kang Denny. Dia nami saha nami? Nami saha nami? Kang Denny ya Kang Denny? Nami. Den. Den. Hai. Istighfar. Astagfirullah. Jeplin, Denny. Oh Kang Denny Jeplin. Oh. Oke, di Junti. Biasa tadi deh. Katila. Lulus? Hah? Lulus? Lulus? Oke. Oke, Meten. Wargi. Name anu kauninga ku Kang Usep anu lebet ka Kang Denny ieu sosokna atau nanti makhluk anu positif atau anu negatif. Ieu mah anu positif. Positif gimana? Benten dina di cabak ieu teh upami anu sanes papan panas. Panas ieu mah tiis. Tiis mun. Janten teu badagong di sanak teh lap leles. Lai mun tadi mah panginten teh acan luncat sadayana lah. Upami masih kena betah. Da kang naon lah diancikan kun kitu. Teh gunana mung ieu mah hoyong uning nganggul. Kumaha-kumaha tos kitu mah uning sadayana. Raos panginten? Kang Usep aja Kang Usep. Naon? Bari dicobian di lebetkeun ya tapi urang cekapeun di ka dieu wae. Atau saya juga capek tadi Watos ini ya situasi bujang-bujang tadi oge hampir-hampiran ti bubuy tadi oke. Pemiti ditahan mah. Berarti agung pisan di da urana nya. Mun agung. Agung pisan di da urana janten Agung pisan. nyata laras aya na gaib teh. Oh, laras. Tang tetep panginten pada warga KTP anu masih kene manco anu masih kene nonton maksudnya masih dina acara angin peting angin panginten naon hikmah anu diambil dina angin peting wengi ieu numutkeun Kang Usep. Pami kang abi mah kitu hikmahna mah hiji kita bu salapan deui ka wengi tebih tina panyawat saresna mah bangsa guna-guna segarupina atau panyawat nu karituk lah. Tah anu kaduana pantanda karasa malam Jumaah upami tiasa mah pul deui ka melek deui ka enjing-enjing ieu barokahna mohon tapi tos tepan tahajud lah tepan wengi mohon langkung abdol langkung sae eta mah tapi kan mau ditaros heula ieu kumaha rasana cobi taruh heula Kang kumaha Denny. karosana we pas Jawa teu sadar Kang Denny kumaha kawan kitu ya aya aura naon masuk teu puguh tiis kumaha karosna tiis jo tiis kenyelecap kana naon asa tiris derek oh masuk eta tiis ya nya tiis pami panas gitu kan hareudang harituna teh nya nah kitu rupina pamirsanya Panginten pamirsa tangkosna anu masih kene manco nonton dina acara angin peting ieu panginten urang cakapeun di ka dieu wae nanging panginten yen urang teh ningan lahiriah teh naon teh ibaratna gegendengan sareng goib nya urang berenang dina dohirna goibna oge memang suarana aya tapi di dina eta panginten pami urang teh saleng dagu maningnya aman saja panginten Tangguh kitu panginten wargi sadayana tangkosna anu masih kene manco dina KTP dina acara angin peting ieu panginten urang cekapkeun deui ka dieu wae panginten simkuring ka kaucil
Kang Usep, Sang oke. Deni. Kang Deni. Sareng simkuring Heri Mario. Nah, panginten sakitu nu kape hatur punten bawa bilih aya bahasa simkuring anu teu pernah dilebet manah, teu pernah dilebet hati sewang-sewangan pamirsa KTV. Hatur punten. Nanging panginten simkuring mah jami biasa. Nah, gitu jami biasa-biasa. Teu tiasa ninggalna naon. Ya, punten panginten sakitu nu kape hatur akhir kata billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.